Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Akang, tong wakang ngaronda we atuh Kang. Saranya neng pamajikanana semunga geuri. Jang anda ngarengkog deui. Bedog betekok nurek diselendangkeun ditunda deui kana luhureun meja. Ngarahuh miceun kabingung teuing kudu kumaha nya pilampaheun. Panona ngadaret ka pamajikanana nu ngalungsar dina dipan. Baju kabaya ngaliglag teu dikancingkeun. Beteungna bureuyeung ngakandung jabang bayi nu nincak umur 6 bulanan. Aduh, kumaha atuh Nyi? Era Kang teh ari kudu teu ngaronda deui mah. Minggu ka tukang gepan teu ngiluan da keur iang bako kadayeuh teh. Ceuk jang anda bari ngalinting daun kawung. Kang, bebe jawe atuh Kang keur teu ngareunah awak kitu Kang. Ceuk neng ngeukehan salakina. Ih, ari Nyai, kumaha mun katuliskeun jurig heuk akang terus gering. Rek kumaha usaha mangkaning si Utun tareh brol. Tang tu perlu waraga nu lain saeutik. Yang anda ngagebes pamajikanana. Tuda asa geuman Kang, sieun kami mah. Wah, sieun ku naon Nyi? Satungtung nyunyun hulu nu ieu asa can ngadenge jelema paeh di dahar jurig. Bun panggih masa kalian orang ala jang cocowan si Utun. Ceuk jang anda melenyun udud mulai karesepna. Ih Akang, tong suaban gitu atuh Kang pamali eta teh. Jika itu atuh ari keukeuh rek mangkat mah. Nyeneng akhirna ngijinan salakina miang. Tah kitu atuh Nyi. Keunda janari leutik oge geus balik deui. Agur si sarekeun ka itu. Bari jurut manehna turun ti imahna. Mitra kaum dangu peting kacida jemplingna. Langit merdong taya bentang nu nembongan. Di imah-imah tatanggana geus teu kadenge deui sora barudak nu keur areleg. Sigana wae pangeusina geus talibra sare. Dipepende angin peuting nu teis nyelecep nebak tina sila-sila bilik imah nu karohok. Dina kaayaan anu samodel kitu nyampak jang anda keur ngabulankeun sarung kana sirahna ngarah teu tiris teuing. Si bedog betekok geus pernah ngagaplok dina cangkengna. Arakatak talina dipageuhan. Gidi gelempang muru kagadu ronda. Kukulunuan nyorangan dina poekna alam peuting. Teu jadi halangan beras katotoang boga Mang Didi leok ngenca ka kabon hui tidinya nurug tug mudun kasisieun balong Haji Acim.
Rada jauh meruga duronda teh. Maklum imahna panjing cet pisan nenggang ayana di sisi lembur. Beras kalabah kebon awi, tanah titincakan karena saladok sesa hujan tadi sore. Hiuk aya angin gede teuing ti mana datangna. Daun awi nu katiup sorana seah mata keung. Cungung suara anjing babaung. Di tema cihcir nambahan ketir. Wek kadenge suara manuk buek tina tangkal jengjeng. Korosak siga aya nu nincak kalakai ti lebah rungkun cecenet. Ciak kadenge suara jiga suara anak hayam ti palabah susukan letik sisieun kebon. Mingkin lila asa mingkin tarik ngan suara narobah jadi siga ababe ceuri. Regjang anda ngereunkeun lempangna jenang tung. Panona dibelel-belel bari luak liuk ngawaskeun sakurilingna. Angger teka tempona naon, ukur beleg-begna tatangkalan nu sea katabak ku angin. Aduh, aya naon cenah? Asa ku geman-geman teuing ieu teh. Aduh, ieu bulu punuk aing meuni asa ngawig-wig kieu ya. Wah aya jur. Aya jur kaheurean aing. Cek jang anda gegarendengan sorangan. Hos aya soran hos-hosan ti palabah tangkal jengkol. Gaya bag siga aya makhluk hideung ngagaya bag kaluhureun sirahna. Rupana siga kelong ngan gedena tanding anjing. Panona beureum ngempur lir lampu senter. Siungna panjang sareukeut nyangireng siga nu rek ngegel. Awak jang anda ngadegdeg. Najan nyawanian oge ari nempo nu kitu mah teu burung kaburu pangacian. Panon molotot sungut ulah wah weuleuh teu buguh naon nu diucapkeun. Cer aya nu mancer lebah kolorna ngaragajag mapai calana. Iya, tolong. Cek jang anda bobor kadahayuan geus poho di kalalakian. Beretek lumpat notog-notogeun maneh tunggul dirarud catang dirumpak. Jeung pangrasa mah melateng tarik pisan lumpat teh. Sok padahal ngadon ngengklak didinya keneh bari ajarag-ajaragan siga budak bolon hayang jajan balon. Tolong, Juri. Aya kana satengah jamna boa leuwih jang anda ngadon ngengklak di kebon awi. Awakna geus luut leet ku kesang. Komo palebah calana mah jibrug teuing kunaon tayuhna mangompol. Si betakok bedog nu diandalkeun kalah ngadon ngacleng teuing ka mana boa.
Ari makhluk hideung mah ti tadi ge ngilas teu puguh ka mana leungitna. Mitra kaum dangu kaayaan geus siga bihari deui. Angin nu ngagelebug lelar diganti sora jangkrik ceunggaang. Reang mapaesan peuting nu mingkin jempling. Akhirna kudu pruk weh jang anda teh ngudupruk terus ngagoler beakeun tanaga. Ngalungsar bari calangap ngararasakeun kacape jeung kasieun nu anyar keneh karandapan. Korosak siga nu lempang. Lengkahna asa mingkin ngadeuketan. Jang anda curinghak asa atoh asa sieun. Atohna sugan wae nu datang teh batur ngarondana. Nu kabeneran keur melampreng ka palebah dinya. Ari sieuna mah inggis nu datang teh jurig nu tadi nembongan. Telila kurumuy nu anyar datang teh ngurumuy make pangsi sing sarua hideung. Ditotopong barang-barang semplak. Ari sarungna diselendangkeun dina beungna. Saha eta? Cek yang anda maksakeun nanya bari panuna neges-neges kanu anyar datang. Kuring. Saha kuring teh? Kuring. Nya saha? Jurig. Apa jalema? Jalema tuh. Saha? Kuring Arnasim. Ronda nu keur nguring lembur eta saha ngaron gogoleran di tengah kebon awi ha? Ditanya kitu. Jang anda ngajawab kalayan tatag. Baruk Mang Arnasim. Ieu kuring anda Mang. Ieu kuring anda. Cek jang anda atau heunaker. Ai. Nah bener jang anda eta teh. Karena naon cicing didinya. Pan kudu nama barang jang emang ngaronda penting ieu teh. Mang Arnasim colohok bangun kaget nakeranan. Lah, puguh kuring teh. Papanggihan nu pikasieun Mang. Hah? Papanggihan nu pikasieun. Nu pikasieun kumaha ieu teh? Keun engke didongengkeun. Ayeuna mah tulungan pangudangkeun ieu awak. Pangudangkeun Mang asa leuleus nakaranan ieu. Baruk papanggihan jang. Yap kumamang urang tuyun. Mang Arnasim gewat nyangke awak jang anda bral. Geus kitu mah duanana miang ninggalkeun dapuran awi. Mitra kaum dangu sajajalan duana nagalecok ngomongkeun naon nu geus kajadian. Mantak ge jang. Tong sok sompra usapan teh. Pan kitu nih. Ayeuna ujang menang balai. Untung kene teu matak silaka kana diri ge. Mang Arnasim ngagelendut mapatahan jang anda. Puguh rumah asa kuring nu salah Mang. Nah orang lempang teh bet kalabah dieu. Pan kadu maya ditonggoh. Jang anda bari melong ka Mang Arnasim. Han. Nah ujang teu kabejaan kitu ku Pak Isi. Kumaha kitu Mang? Ku Pak Kulisi teu kabejaan. Panu ngaronda penting ieu mah ditugaskeun ngajagaan nu keur hajat pangantenan. Hah? Nah saha nu ngawinkeun Mang? Nah saha nu ngawinkeun asa teka ogan kuring mah. Bu abong-abong imah kuring pangsisina bet teu kabejaan geuning. Yang anda melohok ngembang kadu. Mitra kaum dangu beras kadeukeut nu karyaan. Tetela geus rame pisan. Nu lalajo boh nu dagang pagaliwota sapanjang jajalaneun imah nu hajat. Imah-imah nu kaliwatan mabrak caang lir ti beurang. Di caangan koncor ditancapkeun di unggal buruan. Tukang bandros ngarendeng jeung tukang dagang bandrek.
tukang asakan patempel jeung tukang orson. Belah kidulna ngaberes jajanan geco, mie konclong, bajigur, tukang pindang. Nu dagang baju ge teleh gandeng, cocorowokan nanawarkeun daganganana. Das nyan rame mang. Nah ada mun teu dibejaan ku mamang mah kuring moal nyoho juragan opah hajat rowah kieu. Cek Jang Anda bari rutreteureun eureun. Hayu pan juragan opah teh hajat. Hayu. Urang mah bagian di sasaungan deket panggung tuh. Batur ngaronda ge di darinya kabeh tuh. Tuh ini kan tuh. Mang Arnasim bari madolengeun Jang Anda. Mitra kaum dangu jog kasesaungan nu pernah nagigireun panggung. Awas pisan ti palebah dinya mah. Bisa nalengakeun ulalajo boh dalang nu keur medare carita. Lalakonna keur nyaritakeun residorna nu ngolo Gatot Kaca sang kandaek dijodohkeun ka Putri Lesmining Puri. Bah Acu, Mang Jai, Jang Eded, Wa Musa, malah pakulisi atawa paici kasampaker hoghag ngawarangkong bari nyang hareupan opieun sagala aya. Teu wudu suringhak ngabagiakeun Jang Anda jeung Mang Arnasim nu karek hol pisan. Ae nah leuir teuing euy datang teh Sim. Pakulisi anu sok katelah paici ngabagiakeun nu kadak datang. Puguh iya Jang Anda. Nu ngailakeun mah paici Jang Anda tah. Walon Mang Arnasim bari gek diuk dina samak. Abdi ge pamit pendak sareng Mang Arnasim moal terang kedah tugas dinu hajat paici. Cek Jang Anda bari sungsong ngajak sasalaman kan waraya. Kan bae. Ngarah ka bagian ramena nongton golekna. Sagedeng deui ge si cepotna kaluar gara. Lapar meureun Jang. Pek dah heula. Tah alas ngahajanya sakeun 2 bungkus deui hancengan Ujang jeung Mang Arnasim tah. Sok. Hempe kainya. Da bapa jeung nu sajen mah geus beres teh tadi keneh. Cek paici bari ngasongkeun berkat 2 bungkus. Teu kudu ditawaran mindo habak we Jang Anda jeung Mang Arnasim ngahanca berkat bagianana. Puguh keur lapar bari tos capek disampakeun berkat nu sina lengkap aya beuleum hayam, sate domba tumis ase sambal ati atuh puguh nu dalahar meuni ponyona keranan. Eureuleuh teu bangun ka cina nikmatna. Keur nyuun ngarokok bari bako mole teh pamakalan Jang Anda nu dibawa ka dinya. Mitra kaum dangu, mingkin peuting dalang mingkin motah ngawayangna. Nu nongton ager-ageran kapi asem ku si cepot nu keur ngabojeg jeung si dawala. Jang Anda mah najan moho lalajo ge pikiranana asa teu tenang. Ngadadak inget wae ka pamajikanana nu di imah sosoranganan. Hal ieu teh katitinan pisan ku paici nu sila gigireunana.
Nah jang asa tepogot salah jo teh. Pak Ici beri ngaderet. Puguh emot we ka pun bojo bapak malang mari nuju ka kandungan. Cek jang anda beri rada ngarahu. Nuju menjana ngolotkeun rupina Pak Ici. Mang Arnasim milu mairan beri ngahehe. Ih hari amang. Cek jang anda keom. Aji batu hari rek mulang teh lama. Di dia mah rampag iya lo babatur. Wayah nantarkan ku Mang Arnasim nepi ka tungtung lapang mah. Tah keke babekal tah lumayan guar-guareun nu di imah. Cek Pak Polisi bari ngasongkeun keke baeus lalawuh kueh karyaan. Hatur nuhun atuh Pak, permios ka sadayana. Cek hajang anda pamitan terus ngaleos nuturkeun Mang Arnasim nu geus lempang ti heula. Hayu jang. Urang mulang. Ku mama dijajabkeun nepi ka dinya we nya. Ka kebon awi we nya. Kagok gantung areuyeun rek kalajo deui mamang mah. Cek Mang Arnasim. Nyamang jang anda nembalan pondok bari ngajengjing ke keba. Tudu rada berat sigana eusina segala aya. Lumayan jang buru-buru nyeneng pamajikanana. Mitra kaum dangu wanci geus nincak janari leutik. Mang Arnasim ngajajabkeun nepi ka kebon awi wungkul terus balik deui ka nu karyaan. Ari jang anda terus nikreuh muruka imahna. Ngan palebah balong Kang Husin serog ngadon pamprok deui jeung Mang Arnasim. Dibaturan ku Bahacu nuker lalempang bari narakolan kohkol. Barang nempo jang anda keur nikreuh lain deui reuasna Mang Arnasim teh. Saha eta? Siga jang anda kitu. Cek Mang Arnasim nanya bari nyorotkeun batre kana beungeut jang anda. Muhun abdi Mang. Nah ning tos dugi di dieu sanes bade teras nonton wayang mamang teh. Cek jang anda bari rutret kalunduaan. Nasaha nu nonton wayang jang. Di tadi ge mamang mangulincar ngaronda jeung batur ngabageakeun tugas penting ayeuna. Mang Arnasim merungah ringeh bangun kaget. Dau anu hajat di lembur urang mah nya, Mang. Komo nanggap wayang mah. Bahacu mairan bari ngareret ka Mang Arnasim. Pan tadi sareng abdi. Mamang oge Bahacu jagi dihajat juragan opa manya lali deui. Yang anda kerung ka cidaherana. Geus we ayeuna mah urang kagarduh ke di ditu ngadongengna. Cek Bahacu nyarita bari ngaleos dituturkeun ku duaan. Mitra kaum dangu tetela rempeg keneh nu digadu ronda teh. Jelemana angger eta keneh
Mang Arnas Simba Acu Musa Mang Jaijang Eden malah pakulisi ge aya. Ling eta jangan anda kadak col. Nalilir teh ngaronda teh jang. Paisi ngabageakeun satengah maido. Ari nu diajak Sumarita ngadon ngahulang kawas nu bingung. Puguh pendak sareng abdi di saket balong Jang Husin Paisi. Sauran nembe mulang nonton wayang di bumi juragan opa. Mang Arnasim nyelang mairan. Ay. Nah, teh aja juragan opa mah. Cik Jang. Dongeng ke naon-naon nu geus karanapan kumaha ieu teh. Pakulisi jeung nu araya marelong ka Jang Anda. Atuh darak-dak Jang Anda nyaritakeun naon-naon nu geus karandapan ku dirina ditetek ti mimiti kaluar ti imah nepi ka waktu harita. Nungga bandungan carita menising polohok sakapeung ting kalecerek sakapeung ting birigidig bangun usieun. Tak kitu Paisi dalam panabdi teh. Cek Jang Anda mungkas caritana. Pakulisi gogodeg manehna geus bisa ngadarampa naon nu tumiba ka Jang Anda. Cing ayeuna mah pura eta kekeba teh cok. Pura kekebana tah Jang. Pakulisi ngadaret kana kekeba nu dicekal keneh ku Jang Anda. Mangga Pak, lebat mah biasa we kueh lalawuh sakatan urang opi we sasarangan atuh. Cek Jang Anda bari murah kekeba pamahanan tinu hajat. Sadaya pada mencerong penasaran kana eusina kekeba. Gorehel teh eusi kekeba pinuh ku sasatuan leutik kaya ning cacing kalung, lentah, hileud bulu, bancet gang bayongbong. Malah langir ge aya. Mun ceuk teisna teh mah bangkong borogododod oge aya borogododod. Nya, borogododod. Buntutna centang siga nu rek nyeureud. Jang Anda ngoceak reuas bari ngalungkeun kekeba. Pluk beneran pisan kana sirah Bah Acu. Lang, dewek dikekian siluman, tulung Hasim. Si Abah gogoakan minta tulung bari pakupis ngeprukeun sirah nu ramiping pinuh ku cacing. Awakna ajrag-ajragan, waktu bancet ngarayap kana jero kolorna. Atur rob pada narulungan. Orolo Jang Anda olab, tayohna wae inget. Tadi tas ngadahar idangan dinu hajat. Golok-gok getih pacampur jeung bilatung sing harutei sawareh manyarangsang dina baham jeung bajuna. Kulapes Jang Anda kapaehan ngajahjar teinget di bumi alam. Atuh puguh kabeh nu area digarduh ka cidaruasna ningali kayan Jang Anda nu pikakeungeun samodel kitu teh. Sadaya isi gimbrang teu puguh cabak, bingung naon nu kudu dipilampah. Mitra kaum dangu, kaayaan ngadadak geman. Asa sombrek tisen siga keur di astana. Nu araya digarduh kabeh ngangsrega tengah, embung diuk pangsisihna. Untungna pakulisi buru-buru sadar kana kaayaan.
cari cing atuh tong noyeng teuing bisi jangan anda kalayak tah. Nah teh kalakuan kawas lain kolot wae si abah geura itu tuh. Bari paruna mancorongkan waraya. Kena aku mah tuh Pak Isi itu gede nih kalau lambaran gitu itu jangan ada karunya tadi bilatung ini uyak-uyakan gitu asa kan ada kareung deui Pak. Bang Arasim Sumarita bari bibiri gidigan. Urang moal bisa nulungan kasaran jika na budak teh singkat itu teh yang bawa mah tuh sugan bisa katulungan kene. Pak Isi melong kajang eded minang kanita. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandelem hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupo manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik senebaran sari tutup lawang sigotaka permios.